Ya, Yuk. Semua bener datang kieu mah. gitu manis ke orang teh orang ada boga udud mah tuh. Jeung kopi na ayeuna mah. Biasa apa kan jika dia teh sok minta udun. Teu urang enak keur boga udud tuh. Kopi boga tah. Lain urang teh. Maneh teh boga eta nya manuk jog-jog. Ah, ya manuk jog-jog mah tah. RT mah teh boga manuk lakbet nyata bikangna teu anakan wae. Cenah tadi teh nanyakeun sahanya cenah nu boga manuk jog-jog cenah kitu. Arek nginyeum sapeuting rek dikawinkeun jeung lakbetna gitu. Urang teh inget maneh cing teh asa boga gitu manuk jog-jog. Ah, ya manuk jog-jog mah. Daekeun moal ke dikawinkeunana. Nya pasti daekeun atuh da. Ieu pan nu maneh jalunya. Jalu nu urang. Itu mah pan bikangna nu RT teh nya teh cenah. Lain lakbat nek dikawin jog-jog ke jadina kumaha. Teuing da kitu RT teh bete nenengan jog-jog pokona mah jaluna cenah rek dikawinkeun ka kana lakbat nu manehna nu bikang nginyeum cenah sapeuting. Gae. 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 Lamun gawe mah urang anterkeun Tapi sapeuting. Sapeuting isukan ge meureun dianterkeun deui ku RT. Deui isukan. Heeh. Anu ieu karunya baturna. Nah coba jog-jogna. Tah ya. Ieu manukna. Oh itu jalunya. Jalu ieu. Heeh. Kade kitu nya. Heeh da. Lating sapeuting Urang teh da itu di waro RT mah pan engke urang moal ka bagian BLT. Nya diinyeum heula ieu ke sapeuting mah. Heeh. Ka mana RT teh? Ningali RT teh? Tuh, ningali RT di kan. Tadi tinggal mana teh nya? Nya eta mah manuk. Heeh. Dijual mah. Jual. Kena jual gitu lumayan dong lagi udutnya. Harga lah sok wani sabaraha? Wah, ini 100 sedekah. 100. Heeh. 100. Tong 100 tuh. 100 mah dibayar enak, arek mah. 100. Heeh. Oh, bayar lah. Bayar 100 mah. Bener teh ieu teh. Heeh, gawe teh jeung kurung-kurungna gawe. Mana duitna? Ya, cenah kotna duitna. Ya. 100 tadi. Geus pas 100 lain. Heeh. Heeh, nuhun heuh tah nyangakeun nya. Heeh. Ih, aya boga manuk. Nah, salah-salah ting mangker kieu me munur. Da teu boga niat goreng sebenarnya mah tadi mah. Anu eta we panggih si kumis mah karek dibeli manuk. Yang geus lumayan teh meuli udud ah.